Guys, di dieu mah ieu teh disebutna kadonglong. Tangkalna tuh. Wah, ieu buahna. Cik ari di dinya disebutna buah naon ieu. Ieu mah tingora. Buahna teh nepi ka koneng kieu ge asak asem. Beda jeung gedang. Gedang mah keur ngora. Beda rasana jeung lamun geus kolot, mun geus kolot amis. Ari kadonglong mah hejo keneh hasem. Geus kieu ge hasem. Cik ari di lemur di dinya naon ngaranna? Da di dieu mah disebutna kadonglong jeung rasana naha bet hasem. Kitu tah wargi.